salaku umat Gusti Yesus, hayu urang silih pikanyaah nu hiji sareng anu sanesna. Pamirsa, hiji waktos Gusti Yesus ngawulang ka murid-muridna patali sareng maparin hiji parentah. Gusti Yesus maparin parentah anu anyar. Naon parentah anu anyar teh? Parentah anu anyar numutkeun Gusti Yesus, urang kedah silih pikanyaah. Urang kedah mikanyaah nu hiji sareng nu sanes, sakumaha Gusti Yesus parantos mikaasih ka umat manusia. Kumargi kitu salaku umat Gusti Yesus, hayu urang silih pikanyaah nu hiji sareng anu sanesna. Kumargi urang silih pikanyaah nu sanes baris terang yen urang sadaya murid Gusti Yesus Kristus. Gusti ngaberkahan. Amin.